hampura terus minta hampura datang ke cerik datang ke cerik tobat teh datang ke cerik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak kurang pernah orang cerik yang cerikan dosa encan Padah teh urang mah pinuh kuria we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak incu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng teh geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti kuari aya abdi hirup-hirup teh nu Gusti abdi bisa bentak ieu bentak teh nu Gusti abdi bisa denge-denge teh nu Gusti abdi bisa ambekan napas nu Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh nu Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we ku abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeunna teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cilik teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku ieu cilik nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang sabenerna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap ceuli abdi teh ieu teh diaku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi ceuli abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo geura tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaranna ge keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si anu harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deui Gusti ieu teh meureun ka jurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadun teh dihampura ku Gusti meureunnan cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka cerik datang ka cerik tobat teh datang ka cerik iraha urang nyencerikan dosa iraha hayu tanya awak kurang pernah urang cerik yang cerikan dosa encan urang paling ngejerik
Ciri. Tanya ku bisa kurang ciri sedih. Anak loba. Anak lebaran. Itu bukan duit. Makanya ini keren. Ini. Aduh, sabrol-brol. Kudu ka rumah sakit bayar pidana gua. Nu kitu dijengcerikan goblok beurang. Nah, urang mah cerik teh nu kitu. Atuh si kurang aja cerik we. Karung di bawah batur. Aing mah bagian di bawah ku batur na bae nu nyaho ke bagian untung masih terus meja goblok. Urang mah teu pernah cerik-cerik. Satu. Rahat saudara. Mandi. Wudu. Salat. Allahu Akbar. Sholli sunat li qadil hajat rakaatin Allahu Akbar. Beres. Ya Allah ya. Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna. Tur dibere sehat. Tapi Gusti nu karasa ku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna. Abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti. Abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat. Beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka. Tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti, ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa. Bumi ka langit teh luhur Gusti, ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung. Dina ayana ge teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit. Pinuh dosa abdi. Tapi Gusti bahkan maha hampura. Tataan ku urang dosa-dosa urang. Urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai. Abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar. Nyaho Golkar joret teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol boloon age boloon ade. Nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng eueuh agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI. Abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipan segala. Beureunanan teh duit teu balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti. Mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh. Terus siapa sok juga lantur goblok keur tobat. Ulah. Gusti hampura perduita. Abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag. Naon kabag? Aing nyaho ngaran teh nyaho rupa. Nah, Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh. Teu pisan teh abdi teh kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti. Mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta. Emang aya nu sunah nu wajib. Sambalaya. Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi. Aduh berat jadi polisi teh Gusti, tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah, ya Rabbi kos di sorga hirup teh. Lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh. Pamentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh. Naon teh ngaranna? Tilang. Sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu. Emang teh kitu-kitulah. Encan lapor-lapor kerjaan nu sejen, encan nu sejen kegiatan-kegiatan
amis jadi Kapolres mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi Kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tah emang kumaha gitu. Nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi Kapolres meureun kumaha jadi Kapolda cacak-cacak jadi Kapolres geus kitu. Nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rob Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh abah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ya mah geus ditobatan we Gusti awet ceurik teh jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak. Siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok deuk kira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobatan atta ibunda masyaallah